can kararaban sangu ai dewek mah datuman meureun di lemur eta we bogol cau eta make uyah saeutik nya kusaliara ge wareg atuh ngan itu ibuna Pandawa ngalempreh we digawir balih ditu itangtos atuh akang anu jag-jag teh dewek we da puguh deuk ka daek Kru Abrahem rek putak petik kari akang mah Raden Kontea Raden Arjuna Raden Nakula Sadewa lulus datara biasa atuh meureun mah punten mangga saha di luar abdi saha di jero aya semah kitu leres panginten utusan si Kalabaka tenang tiasa abdi kalebet mangga kalebet kumaha jeblog hukumah atuh kukumah pan aya pancuran didinya senana page dipaku kasenana naon yap mangga Sampurasun sepuh mangga lingi aduh nya bawa utusan si Kalabaka doh laras buta naon ieu teh nepi ka nyologodor teh buta bancur teh sareng saha abdi ya 2 ekor aduh duaan we sareng saha itu sareng pun bojo atuh yak cenah kalebet buru nah geuning kagarwa teh nyebat ai ngaranna ai Rukmini Sampurasun bulan rampes lagi dek mere jeung moal nah acan ge menta cicing diuk lanang da kudu basa-basi atuh kelana oh iya garwa teh naon lain kok kakuring nanyakeun jeung saha ceking jeung pun bojo cenah ngomong teh ka mana karep we banyak garwa dari suang punten kumaha wantunya abdi teh sepuh ieu mangga katinggal ti katebihan kuran bumi anu ngebul hasyeup ti lintang ti ieu hiji ieu we hiji kuran nu sanes mah kararosong ieu kamararana jalmina je nah ieu teh utusan Kalabaka atawa lain dah duka ya naon balik deui naon nyoseun bararaeud gitu meuli baketut akang sedih karena ding gitu da moal ngeunah dibarena gaing engke lanan ulah wakasuudon naon teh buat teh keur meunang kareuwas teh ada rek deui dulu ngeunah nya ai sengit mah sengit tahu teh hapunten sepuh ieu abdi kumawantun ieu oh mangga lagi oh ngadeg-deg kunaonnya gaginya laras duka teh mah liliniun meureun panyawa tos sepuh mah kitu kaget kun dirahan ningali ingkang sampun prapta ingkang sampun prapta panitai jerapa gempeur oge ku kadatanganana ieu dua jalma doh lan dikakawadaling lisan Wilujeng Sumping kulan Wilujeng Sumping mah nuhun ulah wah dora silakan tidak nyuguhan lagi moal ngeunah
kawas Teridon nah kan pika baketut gitu Hasyum nya menit nah di mana nyuguhan teh Budi kudu marah mah kudu bear Budi nanaon ge tapi bener teh apa nya ya maka datangan semah teh kopi teh kudu meuli kan nya punten kulan aki kumawan tunda abdi mah hari mah teh meuli sorangan kopi sanesna naon ieu dongkap ka dieu teh kulan kalayan punten bilih ngaganggu ya enten mangga saha teh anu ti mana bade angkat ka mana mulih ti mana dah eta ulah abdi lan akhirnya eta Pak Abi aduh Pak Her jenengan batur dipake Pak Her mana gubernur atuh Pak Gubernur eta mah Jawa teh Jawa Barat Pak Her mah Ahmad Heriawan teh singkatan disingkat teh Pak Her AS Dupi itu anu pengker ayo ting ting Manya ayo ting ting ayo tungteng mereka mah ayo ting ting tapi kata disuang mo uya tentang bener tapi kan nyologodor gitu ayo ting ting urang beli micido atau karimalakan impun sumuhun bade angkat ka mana numawi abdi teh nuturkeun inung suku aki nuturkeun inung suku sumuhun sakaparan-paran ulah tepuguh nu di jugjug tepuguh nu di jugjug abdi teh ulu Allah aya jelema kitu dupi ieu teh kampung naon kulan muni asa sararepi pisan kampung pale ditu di dongkapan teh ku abdi dibukakeun teh pantau teh aya naon aya ti kotok teh unggul aya gelung di juru teh ayamna teh aya domana teh aya aya gelung ti kotokna haneut keneh aya gelung jeung haneut coat keneh ngan beda ti kotokna teh koneng nah dari ayam nu ngisingna saha aing dikotok jelema aya jadi salira teh wah tebih abdi teh kulan di mana abdi teh rakyat Astina kulan ulu di Astina geuning rakyat nu geuning tebih mawi kulan eta amuing teu aya naon-naon di jalan nembe nah aya naon gitu ulu nah aya ramean naon gitu seun teu aya naon-naon teu aya lah nuhun naon yo nuhun deh salamet anjeun sakitu ge salamet sugan bilih teh can uninga ieu kampung teh diranyah buta di Goromol ya teh anu dipingpin ku si Kalabaka ai Kalabaka teh beuki daging jelema kanibal teh barayana Sumanto bener bisa jadi aya Sumanto makan ini alona meureun khusus ulu tah unga pengkolan unga di nusuni teh balad-balada teh sok mararegat jadi begal teh ngabega geus puguh harta bana sasatoan mah ingon-ingon kebo sapi domba ayam ngagoromol murukan teh di ieu tempat lah leres uluh paratos sabaraha lami lah ti saprakna maotna Raja Arimba we Raja Pringgandani didinya papan paehna teh kudu nungan urang eta teh geus diomong-omong eta mah oh bisi lajeng kumaha ki tah pae maotna Arimba teh si Kalabaka teh katalukna eta kasieuna teh ku Arimba kabejakeun Arimba maot jadi panyakit ngahakanan jelema teh kamuh deui biji deui maceuh deui lain karareueung nya atuh naha sanes angkat ti ieu tempat ngungsi sumohon nyeta kaula teh berjibaku maksud mah bajuang hayang nyalametkeun masyarakat di dieu demi keamanan demi balik deui ka asalna ieu pakampungan hayang repeh rapih deui kaula teh sanggup cekeng
tonga kanan anulian hakan kaula tapi anjeun kudu janji moal ngakanan di jelema hitung-hitung nyanyangupan si kalabaka teh hitung tumal tapi hayang kudu dibarengan ku kejo cenah sapadati mata dua padati Om Wing ulu lebih ka kitu teh jelema parantos genep sasi pengen leres lu lupi salira sen biasa we abdi mah bade jajal manawi gitu jajaluk kakang manawi gitu manawi aya naone kulub-kulub sampeu gitu kangge ngagajal ieu beuteung abis teh lapar erek barang penta kang aya sanggup poe ulah aya ulu nya teuing Gusti tobat mangga teh teuing kalaresan nyangu teh dua padati nyeta keur si kalabaka teh urang nyanak we urang nyanak mangga da moal saep mangga teh teuing nanging da sanes abdi wungkul je sabaraha jalmi mangga salapan cing salapan jalmi anu sapali mangga lempreh ditu aduh salatri panginten kulan istri hiji pameget 8 Om Wing 8 istri nangan nya euy dewek ti luar meureun jeung bapak panawa 5 jeung ibuna genep jeung 3 sabaraha jadi 20 ngatu bisa ngitung sabaraha nanyakeun jadi 27 salapan tak kitu bejakeun ya bisa teh nyaho bejaan bae bodoh manehna teh nyaho teh apa bener pirage 3 jeung salapan jalmieun bulan ai lawan buru-buru pangmincukeun Irawan saya mangga Kakang mah di dieu sabaraha jalmi kangge salapan urang langkung kan palinten 5 mah nya saya salapan teh langkungna saya mangga jadi 18 kan anu 8 teh atuh tidak beureuna kudu nama nu 8 mau juragan Bima mah wah batur sapiring sapinjuk teh sahuap teh batur sapiring ya genep alah wayahna kas ieu jang sanami teh nulres cepot lah cepot abdi dawala wayahna nyumput naon lah eta si kalabaka utusanna ka dieu ngeglendrung sorana oh deui tong ditemalan hayang dihakan kalabaka teh kalabaka lain kalabaka teh mah kalabok kadunungan pika kitu situ sanes eta teh rerencangan abdi bulan rerencangan abdi nyusul gitu amuing atuh cenah ka dieu siap ka dieu kan datan nirata ngademaneu pakulingan datan nirata ngademaneu naon atuh ieu tebuk buku tak kaleket meuni kaleket atuh inung aing geus teh eling bener rese nya mun urang mah mawah heula sabungkus mah teh sampurasun aki uluh rampes amuing na ieu aya jalma nepi ka kieu awakna oi nepi ka sembada kitu kulan saha kakasih teh kulan ngaran pula Bratasena ge Bratasena seun ge jaluk malum ge aku retak bisa tatapi yoga kaya ulian ulah orang bisa tatapi yoga kaya ulian maaf hapunten tetiasa sopan santun saudara teh sawi tetiasa tata titik teh kita mau pikanya iya kasumpingan rerencangan itu
kula teh jalma lapar ge. Wah, Apruk-aprukan. jelema kalaparan. Boga indung ayeuna geus teu eling. Salatri tidak kalaparan. Tak sejaluk kaki. Sugana aya dahareun. Haya nyanguna dua padati ulah. wah bade Dua syukuran. padati muhun. Ajan. Bade syukuran teh nu. Mangga nuju dibungkusan kulan. Nuju dipincuk mangga teh teuing mangga. Mung nya kitu we panginten karo uyah teu naon ge. Asin ge as. Anu penting kaganyel beuteung ge. Asin ge kari huluna. Ayagan meuni di jalan oge pan sagara dirawe. Bade akan we. Cara abdi saliara pan abdi lumayan. Sagala seneng mau Iya. jangan ganjal-ganjal wae mah. Gusti Nu Maha Agung. Mangga kulan. Kuatir. Urang barengan abeh tereh atunya menak saha kakasih teh Pratasena. Sumuhun mangga dikantun sakedap. Buru-buru ka Sepawatos gitu. Kan? Naon? Nguningakeun teh nuju prihatin aki-aki teh. Oh. Nuju Sanes mung manehna wungkul agan uningaku nyalira. Kampung ieu runtang ranting bumi wungkul geblak-gebluk pantau wungkul kadebak angin. laras keur Ya memang eueuh jelema ka mana? suwung ieu teh kampung teh. Upami ditinggal kana kitu mata keung. Mata keung. Naon keung? Keung eueuh batur keung teh. Keung bener teh. Ada. Paskara kempul. Nguningakeun di kampung teh geuning aya nu ngaranyah agan. Kalabaka jelema di hakanan usaha ku si kalabaka Kitu teh teh. eta manehna nyangu teh cenah keur maraban si kalabaka eta aki-aki teh rek dihakan Kitu teh. berjibaku keur nyalametkeun kampungna hebat eta hate aki-aki Bersih Kang. Tak geus kolot naik kolot urangnya are-are we. saha nguningakeun pan ai kalabaka teh cenah kasieunna teh ku saha teh Raja Pringgadani teh Saddam Hussein Lain. na karepe Saddam Hussein. kopi anan Lain. Kopi anan mah ya di panggung Uti. Uti dah hidup. agan kasieuna eta kalabaka teh ku Arima malahan eta teh Raja Patalukan Arima apan Arima teh maot ku agannya teh ye tak kamu deui panyakit ngakanan jelema teh kulantaran nu dipikasieun eueuh jadi manehna teh seunek diakan si kalabaka manehna aki-aki jadi tumal ayeuna teh buru-buru bawa kejo kejo bawa hidung aing geus layeuseun aing dek dahar di dieu anterkeun kejo ka si ibu kalanceuk aing adi aing di mana geus dalahar si Arjuna harewosan jelina tuturkeun kitu aing urang tepungan si kalabaka di mana tempatna abdi mau mangiring bilu sia Halo. heulakeun ieu deungeunana sia dicacag aing Aya kasieun betul teh. sakitu tuturkeun aing lah Astra jinga dawala ngagemol tuangeunnya tanah sangu atuh Bima dina danget ayeuna teras lumampah kasela bengkah tempatna kalabaka kitu kayaana malihan sareng sena balake serakan tuang leueut ieu ibuna sareng rakana Bima oge rayi-rayina Leres. kempel di pertapan Inggih. malih Arjuna di harewosan teh giat nyeta nuturkeun rakana Bima Wallah. ngajugjug kasela bengkah Inggih. sasatna bade nepangan kalabaka Bima ngagedik oh pati jiwa raga Eh.
naon akang teh lah sebut teuing dahar itu kade kemerkaan pakai lempang nyeri gila nyanya atuh alah nyaan ngeunah dahar wah bakat kulapar mah kitu akang saja pada tiba kati kulapar ridho numerena teh ikhlas numerena tah gitu euy naon akang kalarasan ieu naon akang teh Bapak Gubernur nya hoyong ngobrol jeung sabah lemur Ada ngawi. Bapak uruk mana malah Bapak Gubernur mah make jeung tiasa ngawi segala ini teh apa naena teh bade ngawi Oh. akang teh di panggung wilujeng ka Bapak Dadang Nasir Kabupaten Bandung ya ka masyarakat Bandung nya ka Bapak Bupati 370 hiji Dirgahayu Kabupaten Bandung Dirgahayu Dirgahayu ayeuna Citarum parantos dikeruk parantos dikeruk Cieunteng moal banjir ayeuna mah moal banjir bulan ngan ieu we jalan ka Rancakole nepi ka kieu duh pada Dadang Nasir ya nya aya jalan provinsi lain sanes jalan kabupatennya kabupaten oh ya kan oh da ai di omean usum hujan mah beak deui mun ku hujan oke ngadaguan usum malodonya segala rupi ge bertahap atuh luar biasa karek sataunnya Dadang Nasir teh ieu setahun tapi janten Ais Pangampi Kabupaten Bandung tapi prestasina kan oh menang penghargaan di presiden euy di presiden atas prestasi mampu ngaronjatkeun produksi beras laras penghargaan ti wakil presiden sumuhun dina ngabina Karang Taruna terbaik sa Indonesia nuhun mudah-mudahan sing langkung ngaronjat komo Bapak Gubernur mah wah Bapak Gubernur mah prestasina 43 penghargaan di tahun 2008 2008 2010 sumuhun bayangkeun 43 penghargaan wah mangkaning tilu luhur wungkul teteh dulu katana oh tak kitu aing ngaran-ngaran tamat masyakola tamat dididik mah didiknya bari jujur iya atuh nu pati-pati jadi gubernur upami masih kene polos mah amun teh saimbang jeung nuhun wilujeng Bapak Aher laras gedong dhuwur kali sambung pagulingan ya sepi Bapetetan samya murad samya murad aling bing lanjar manis sakilatan cakatigas kumangsa geus banglus lampahipun Bima Arya Bima utawi Raden Bima anu ngagedeg ngajug-jug sela bengkah doh teneng ludeng hanteuringrang dina ngabelaan sasama hirup itu kayana kasarius doh ieu ge di marga sopana marga jalan sopana las pring ganding ansala ieu ge ari kalabaka teh antek-antek lain hiji lain dua malah puluhan aya nu diutus ku ieu kalabaka pikeun nage janjina Idrapa nyusul Idrapa ka kampung ahli cakra itu kayana
kanana Duh, anu kakasih nanyata kala nyungir diwali parantos jigra-jigra kemanikan praptakat cia-cia. tuh Airing sedanten lah dia bala tamah hangkot buta hinggi tepapak dening pentrong ledia. Dulur bangsa Diu ya iya baraya bangsa Denawa ya pemilik bangsa raksasa. duh aya naon gula Hayu orang salah sapilungan pikeun lagi janji kasih japa sabab dago-dago gunungan urang nyata kalapakan tuh nolol tasih kurang ajar. wah hege Kumpul iya hege gula mangga mangga joget getret tete kulan aya naon mun alah pake jeung gagaro pelangkakan eta adel meureun mun urang mah diangir naon sing sehat darara mangsa dayana aya pangesto bulan aya pangesto kulan nuhun hari damang mah kumaha salira damang cekal nuhun atuh eta enjing keneh bade angkat ka mana kulan jadi tukang kiridit ayeuna mah ngiridit ke naon geuning tegang rek jari nagih janji cenah si Ijrapa bejana poe ieu cenah pada lohor terek masakeun sangu dua padati oh kanggo saha teh keur dunungan oh dunungan aya baka ada dunungan mah beuki daging jelema sarua jeung uwi oh kanibal atuh ah atuh dikabina-bina teh jalema-jalema eta daging jelema teh aduh paling beuki na makana tungirna atuh darah aduh luar biasa rangu tungir nama kana naon boro-boro asakna atahna ge ngeunah eta tungir jelema aduh eta seri aya kabayang deui eta aduh rewek mah naon kabayangkeun kana pujitna alah heuh pejitna goreng singgaring goreng sing garing eta pujit teh geus garing tuluy dipais dipais heuh cocok make surawung make bawang beureum bawang beureum cocok atuh ditambahan ku sereh aduh sengi perlukan kamper saeutik aduh banyu rek ku oli rem aduh Gusti nepi ka teungeunah teh ya cocokeun kana lomari kana heuh teuneun sisi jalan kageleng ku ojek keprok ya ingat
Buat nikmat teh mah peuji teh bener. Nu ngeuna teh keprokna we nelepais ka geleng ojek. Tahu lah. Dosa. Jaga-jagakeun awak ye. Eta olahraga. Eta olahraga we. Pangalusna. Sana. Di kantongan. Cengklak juring Saha eta tuh? Lari-lari tahun-tahun. Babaturan mabok ngagoler tengah jalan bawa ka ditu ulah pika sebelen tatangga mabok anu mabok kalah dicium anu mabok diasuh balaga hayang katangar ajragan bari mabok hayang katangar sedangkeun dari mabok teh ku agama diharamkeun ku nagara teu meunang balaga hayang katangar ku Pak Aher hayang katangar ku Bapak Aher Bapak Gubernur Bapak Ahmad Heriawan hayang katangar ku Bapak Bupati hayang katangar ku Bapak Bupati hayang katangar ku Bapak Dadang Nasir hayang katangar ku Haji Nana balaga Cibuntu balaga hayang katangar ku Nulalajo Nulalajo ngadaguan balaga moal dibalaga yang teuing moal dibalagakeun balaga lebar euy ade naon aya sia teuing sia mabok demi Allah anjing naon tong neleukeut lo ka aing demi Allah aing keur play tukang miras mabok kena minum tong ngajebean ka aing atuh banget maneh jiga tomcat euy tong digugu teuing we jalma mabok kabong nu mabok demi Allah tong macam-macam ka aing aya macam-macam didodet ku aing demi Allah bejakeun ka aing adang pelek ye adang pelek Ciparai teh eta mah baheula mah adang galeng aing ayeuna adang pelek aing geus bawa ka ditu jalma jadi ari kanu maboknya ari pamajikan darah dicium ai anu mabok dicium sia daun gitu we aduh eta bisa leumpang euy ku aing dibawa dulu bawa ka ditu hade goreng babaturan goreng jeung dulur ku aing borok-borok papan jati da jeung ayo sia kurang ajar mangkurip sok ampihan we
tetenya. tak gendong kemana-mana. Aduh, eta biwir nepi ka jebewe-jebewe sia eta. Ari abah nanaonan, Ngeuna Bah? naonan aku budak serikeun. Ari abah nanaonan. Apa neta teh almarhum Basyurip? Basurip gitu. Oh, eta teh basyurip, Boh. Buah. Nya eta mah basyurip, lamun abah mah abah syarapnya banyak. Montok Jujuri ka kolot. montok gitu bisi dorakan si ate. Teh ka mana, Boh? Teh ka mana, Boh? Buah belah. Rek ngungsi Ngungsi ka mana, Boh? Aduh. pan gunung geus beak ku jelema dituaran. Geus gunul gunung ge. Pasir geus bulistir. Geus eueuh pi Tempat urang cicing rek di mana sirah cai geus eueuh ngoletrak. Dekaut tenang. Ku jelema teh diusir. Ari si mak ka mana, Boh? Paninung maneh teh baheula ge maot ngaletak setrum. Indonesia mah Baru pondok. kenapa is belut. Morokan ranginang meri setrum teh. Ari maot teh naon, Boh? Iya bong bebenyi. Abong budak. Harimau teh inung maneh teh dicana ku Allah. Kuno kagungan. Oh, jadi alo bogohon ka si mak. Murukan aroh teh su. Ari Allah teh nu kagungan bumi, langit, sawarga, neraka, katut pangeusina. Jangan nu kabogaan delman Allah teh murukan. Jadi inung maneh teh dicana ku nu kagunganana. Oh, gitu, Boh. Aduh. Bener. Urang ka alo teh yuk. Si eta mah Rek naon ka Allah? Urang nepangan emak. Ih, nitah modar ka aing. murukan alo teh lurah meureun si eta mah. Abah, Daun. hayang di baju, Boh. Hayang di baju. Tong borosia aing henteu. Abah, Daun. hayang dahar. Khawatir budak. Kayak gini berek ku abah kayak di berek. Lain lapar meureun nyawatir. Abah, Daun. hayang disunatan. Alah, Hah? mun urang mah masalkeun. Hayang disunatan. Meni nyeri kana hati. Nyeri kana hati. Dagang sunatan. Abah, Daun. tong seserian, Abah. Carik belum. Tina sedih jadi henteu aing. Abah, Naon? hayang ngising, Abah. Jadi kita di sana. Bangereut, anu gareureut. Nami mah suka Kumpul dulur-dulur. Yang akan semua pangabagdas Gusti diterima. Yuk, saya mangga. Calukan batur-batur. Oke, Bos. Oke, Bos. Dah. Hey, my brother, everybody. Come here. Come here. Let's go. Let's go. Come on. Come on. Kemari. Kesini. Tadi Haji. Dengar tiun bernya. Anas aing Inggris sana aing. Aduh enggak. Sokanya nanya satu Yang akan semua pangabaktos Gusti diterima. Bulan? Diterima. Maksudnya? Waduh, eta sakitu make sound system. Oh, sakitu mah berdagang tuh. Diterima. Geus kari dieu. Diterima. Bulan? Aduh. Kari dieu geus. Diterima.
kalaka ungut-ungutan. Tanya ke kene malah. Naon cenah? Astagfirullahaladzim. Sing toongkeun aya nya. Ditarema belegog. Nges kali diu. Ah, nu leres. Naon? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lain naon. Bapak maneh maot anjing. Kumaha kadenge nasi. Lain bapak aing maot belegog. Ditarima. Bo iraha maotna. Aduh jadi. Pegat dibere nyaho jeung tatangga kieu. Ini teh beja-beja mau teh. Eueuh nu modar aji. Bulan eueuh nu modar aji. Eueuh. Bulan Para warti. eueuh nu modar aji. Eueuh nu modar aji. Aji eueuh nu modar. Oh, tos 2 minggu. Aduh. Lain budak nanyaan cenah. Geus tong dicengcerikan nih. Anguran mah doakeun tuang rama cing ditampi iman Islamna. Katuturkeun urang. Masih awe aji. Tah kitu amin gitu. Beki parah. Para aji para. Kunaon teu damang heula maotna? Eueuh nu modar. Eueuh nu modar. Oh, liper. Aduh. Eueuh nu mau. Eueuh nu modar aja. Atuh nah sanes ka abdi kapungkur nuju meneng kene. Dair penyakit liper mah gampang. Enteng Bari ubang. Enteng pisan penyakit liper mah uhahanyiran. Yaho aing oge ngadeueur nu liper uhahanyiran. Mode belut. Nyaho. Ih, belut. Harmis. Tah anu langkung sae mah cenah kututut. Kutut. Aing ge nyaho aji ngadeueur nu modar. Muhun kututut. Eueuh nu liper aji. Is, tutut. Heueuh nyaho aji eueuh nu liper. Ih, tutut. dibere naon ku tukang Di pasian terang tutut teh. Eueuh nu liper. Astagfirullahaladzim. Atuh lepat paingan tuang rama maot da lepat obatna. Kadahna liper teh kututut der kutai ucing. Dar kutai. Pingkeun ulah dibere naon. Dar kutai. Sami we sareng ngaracun ka tuang rama. Allahu Akbar. Ade pingkeun mah. Dar kutai hansip teh buku. Masih we aji geura ngah. Heban gagantung maneh. Tah kitu atuh sakedahna. Si aji gagantung maneh sakedahna. Leuleur kutai maneh atuh biar. Tuh celek di hareupan aing nu ti heula. Ateuing pikiranna kumaha. Di tukang diukna. Tukang. Di tukang diukna. Toel gitu. Di tukang diukna. Naon? Di tukang diukna. Tukang. Karang tukang. Kututut. Kana tutut deui. Di tukang diukna. Hei. Naon? Di tukang diukna. Di astagfirullahaladzim. Kututut. Hei. Naon sih? Maneh teh ka aing teh Noel ari ngomong henteu. Aduh. Itu teu ngomong cenah aing. Di tukang diukna belegog. Mung aing merek di tukang diukna percaya ge kitu teh. Pati tadi ge kitu teh. Nya. Tetap merdeka. Tong menang dijajah deui. Oh, goda sia teh papatong. Cere dina irung aing. Kumaha deuleuhan. Bina-bina teh ka aing teh kawas kasasama. Puas. Ka bina-bina teh sia teh. Puas. Kawas lain ka kolot. Ka bina-bina teh sia teh ka aing teh. Nepi ka itu. Puas. Ka bina-bina teh aduh. Ka bina-bina geus anjing. Puas ya.
waduh jeung ulah cangkeng welin meni kawas pamong prajan ulah cangkeng Aduh. Naon sih teh? Naon? Lagun ponok neungeut teu. Naon cenah? Naon nolo. Naon? Waduh. wah Naon sih teh? Alah. rasa Naon? Aduh. Gini aya Gusti. ari geus am Sugan teh kapiting. Dunungan disangka kapiting. Hei. hare-hare we sia teh Hei. Allahu Akbar. Naon? Dunungan disangka kapiting. Tutut. Aji kana tutut teuy. Aya pikir saha naon Gusti? kawan Hah? Aya naon? Keheula. Ulan Keheula. mending ayeuna. Anu ulah di daerah Ke maksud teh geus nyalse. Nah, dayana ge teu riweuh. Daguan. geus Pesan siapa napi tos ka dieu? aduh burukan Cenah. burukan ganti-ganti manehna beureun Endah hayang miluan hayang miluan miluan. Baru kan arek di bawaan padahal mah Gusti ge. Nya. ada hayang miluan Cek Gusti oge nya. Wayang. hayang miluan ngenlang eueuh Situ mah pigagalahan Gusti ge. Nya. Kami ambil kasetnya. Henteu. Kiri hate nana. ting tung tang ting ting Abang lain grup bayi. abang lain sore Mana ngarobrol we aing mah diararan teh. Komodo da si eta mah tara ngadukung ka aing. biasa ben Gaya di dalam tangan. ngariweuhkeun ari si eta Kawas nu kasurupan sia teh. Bina-bina teuing aya. Allah aduh itu segala ditubruk cing topi na kaluhur Bina-bina teuing naon sia teh? wow gede Macam mana pula nak kau? Naon? Macam mana pula kau bulu tak beli itu kena sirawa. Mana emang ngomong teh kitu euy. Samosir. lain urang Jawa Barat Mun bobola dagan jeung eungap madeng ini gaing. Urang mana maneh? Ku tidak mengerti awal dari Medan. Oh, di Medan. Betul. urang Sumatera Utara Pak Ingon Geus lila aya di Sunda. Hah? Geus lila aya di Sunda. Apa itu lila? Waduh, can apa lu? Lila itu ikan ya. Ada ikan mujair lila. Eta mah nila beleguk atuh. Eta mah Oh, can ngartieun meureunna. Akar 2 bulan Sudah lama ada di Sunda. Hah? Sudah lama ada di Sunda. Ya kinten-kinten 3 sasi abi ada Sunda mah. Curik teh sia. Naon? Ni eta bisa ngomong Sunda biasa. Nah, naon kitu? Cenah sia teh urang Batak. Ai heueuh nya. panggih Da lain ti Batak aing mah ti mana? Ti Anir, ti Edan. di negeteuing eta mah Kumaha ieu teh Gusti? Wayahna. Ayeuna urang nyieun taktik lamun si Idrapak keukeuh peuteukeuh ayeuna teu daek dibawa disabrokeun ka dunungan urang nyata kalabeka. Kabeh urang kampung ahli sakra. Jelema-jelema anu aya di ahli sakra beakeun kabeh. Hakan kabeh kumaneh. Ya. Beres Gusti tos lapar abdi ieu. Halo hoyong neda ieu teh tos lapar. Si Idrapa teu wani urang pencit harita.
saya bangga-bangga sabab dunungan urang kiwari kalaparan nyata hayang ngadahar tutut upami tiasa teh tutut teh dipais kade ngalana teh nya biasa disair umat ulah dikepung eta tutut lamun bisa sakabeh kampung anu aya di dinya urang didahar sabab eta ngeunah pisan sabab komo dibungguan ku tutut luar biasa eta tutut teh anjingna jadi riweuh kieu ngomong teh nya ada ngetutut nya ada ngejelema aduh aing Gusti naon tingali aya jelema ka dieu jangkung gede wah aya jalmi ulah eta utusanana meureun geuningan aya jelema jangkung badag jega nu nganah keur kaula dihakan ayeuna ieu mabok mangih korowong nugar cadas mangih emas kiwari aya jelema jangkung gede jeung lobaan datang ka dieu meureunnan itu utusan ti si Ijrapa kabeh nyingkah heula bisi eta jelema sieun kurang sakabeh wayahna nyumput sawara dina waktu ayeuna ieu urang akan nyumput aduh ara rinit borek ngala tutut ye wah ngilu ngala tutut mai namane teh ini nama sieun kabdi mah abdi menjamin manis aduh majarkeun teh manis manis nanahaun saya teh beungeut sakitu jiga jahe menang mekrek halus kena jahe menang mekrek Gusti ya heuh wayana datan niratang teman datan niratang teman mangkulingan ran denera wah anjir jelema ni gede anjir ya aja kaget anjeun manusia wah teh kareueun atuh jelema teh ngageremna turunan Bang Bara gitu bisa jadi orang gerem aja kaget hei tenawa anjir eta sora aja kaget hei tenawa wah ai sia nanaonan itu sorana gede resep teh sia ngarapane anjir eta sora ngarapane mudalang mamangsa muda kaula ngaran kala nyungir bener ari anjeun ngaran kaula Bratasena Bratasena orang kaula Bratasena nah aing teh kahareup aing silakan baik kumaha mencarekan kudunungan aing kahareup kumaha yakin tingali guntuna geuning karangeteng gitu aing gitu akal para lawur teuing akan aku nasib Kang nasibna aing percaya ke Juragan Bima mah hei anjir Gusti naon teh aya tomat curi nyebut tomat ka aing buat kakang teh alah beres Gusti teh kedangan ngelalap aya tomat mah aduh dan abot ieu mudah-mudahan balad-baladna kalapaka teh iya bisa jadi alah aya kacang panjang buat kakang teh jikana eta keluarga sayurannya buat kacang panjang kawing keluarga kasih sama kacang panjang kaing tomat kajuragan Bima nya buat teh katunjar keluarga lobak bisa kena
leret tadi rek diuk teh sugan teh eueuh gawir jadi we cilaka percaya gawir sedangkan gawirna teh jero aya gawir nanaonan bari lagi sia ngomong jadi kitu kunaon nah akang ge piluan kitu geuning nek jadi kieu ih gororon yang ulah kitu atuh urang cimuncang teh kitu renungan kebawakeun aya nu geus ngaran anjeun Bratasena tinggi ari eta nu tukang sokan Dik. ya san Nya. ditanya ngaran Peri aduh Peri Peri bemetak itu. cepot ngaran kuring mah Hah? cepot cepot Epot. Anu tukang? abdi dawala Sa? dawala Dawala. Dawala. naon dah tuh Dawala. Mending goreng anjing ngaran teh dawala. kuring sia kaduli teuing nakan bae atuh da nah kitu ge meunang ngabubur beureum ngabubur bodas Paling isi emang ngabubur sutan. Makanya yang ngaran dawala. 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 si juring lain pikageuleun mae lah ngaran kuring Wah goreng, banyak anjing ngaran dawala. Batur mah Peri, Anton, Anton Deni batur mah Paling goreng ujung. Dodi, Dadi Dadi. Naon dia? Dawala. si juring pengen sangsara kaduli teuing da ngaran aing Ini si dawala makeun euy. Naon anjing ngaran dawala? Dawala. ganeng sia teh Situ ngaran dawala. atukeun bae Udah goreng banyak ngaran dawala. Dawala. ih sia teh lain ku abina-bina teuing ku cedihan jelema naon di akang naon dipikir-pikir ngaran sia dawala tang pepileueun atuh bisi tak bela bebareun musuh heeh pabeureun mah musuh ngahina atuh lancek-lancek teuing mah ulah anjeun di mana aing saking kampung ahli cakra hah saking kampung ahli cakra wow ya ahli cakra gigi rek mana aja aing rek mangihan anu ngaran kalabaka mana aing geuningan nyeun nanyakeun kalabaka gigi lamun maneh apa kalabaka teh gunungan kaula nu dipunyung di dama-dama ku aing naha maneh susah sisi sia kadunungan kaula ye anjeun Bratasena dina waktu ayeuna anjeun geus teu sopan wayahna ku aing rek direcak-recak dihakan ku aing wayahna anjeun geus serah bongkokan Bratasena serah bongkokan sasusah sisi kadunungan aing bangsat hah di mana dundungan sia wah dek naon aing hayang pangi asong dek naon aing hayang pangi sabab aing nganterkeun dua padati sikajo dosangu tuh keur naon aing wawake ti si Jabra ya ulah dibikeun ieu mah kadulungan urang-urang hakan ku sarea. Beres Gusti ngan abdi mah mungahkan itu nu belah tukangna. ya Nah, Sieun teh pangaranna dawala. aduh Ieu ngaran dawala. aing kemas-kemas teuing ka akang teh jelema namun aya masalah aing gelut moal jeung sasaha jeung si itu aing ragaji celina re gaplok ku aing sungutna gratuman Bratasena aing ya kaulah bawahanana wawakilna saat sana dibikeun kadunungan urang mana sanguna oh ieu anjeun antek-antekna bener apati balapati utang urang deuk bae bilang wayahna sia dipaehanna ku aing kurang aja dinulega jeung aing pisan mola sia nah tewak kang ganya naon tuh bagian sia
sok aing mah teh yang ting mah karooh pek lamun sia bogoh mah wah aing mah karooh kena cium kena gara-gara pusia gitu wah mah karooh teh bejan mun ngeuna bejan aing sok ulah karooh pencet terkait lak-lakanana tewakan seru gorengan teh cik lu benerna lamun teu ngabejakeun sunut Nah, saha. saha nu gorengan teh kasieun Emang dawala. ai kasieun mah gede itu teh Abdi mah heureui. saha sareng nu gorengan teh Emang dawala mah meni gede ambok. menit Meni memasukin hatinya. sabar Tapi mah heureui Mang Dawala, ieu mah nami anu pangsae-saena di alam dunia nami Dawala. sieun teh kan Sae teh Dawala teh. Aduh, Mang Dawala meni ganteng. tong sakali-kali deui nya Oh, Mang Dawala da abdi mah heureui. banyol heeh nya Ampunten Mang Dawalanya. sami-sami Mangga tuh Mang Dawala. mangga Sampurasun. rampes sopan tapi Mang Dawala. Sugan tetos tebih Mang Dawala, Mang Dawala. heeh Oh, anjing ngaran Dawala. sia Alarasani Raden Arjuna parantos jag-jag doh leres saparantosna tuang balakesakan leres nyata nyusul rakana Arya Bima Hengge. anu kiwari maka pito tamasang sedanten ulah dia bala tam-tama hangkot buta wah Tatan nirat kangat teman mewuh mangkulingan ranma Teuing Kakang Bima loh leres kula geningan keur dihurup sedanten ulah dia bala tamtama begal digana sumuhun tangto rupa-rupa keur maeukeun rek neang dah sikala bakah yang nyaho kumaha juntrunganana kumaha gedena kumarupina kumaha rupana leres Kakang Bima orang ingkang bakal ngabantosan salira kaula Arjuna doh sawiji-wiji huruf iya aja kula doh anjing deui buk ngalangan atuh mun urang mah disyukur heula sia lamun gomplok wah anjing yang wajib wah wah hebat dulu euy disangka samangka meritas gitu waduh tina naon teh samangka ulah aya euet doh aja batur ayo lo kampung sebe kampung
siakeun dia sok. Uy. Awas, anjir macok. Nah macok, nah kawas bangu. Siga beo. Oh, beo enam. Aduh, ada. Uy. Wah. Wah, Awalnya bieu. ada anjing kena jubluk. Hakan ku siapa? Sia kabangi deui. Apa? Sok sia. Tulus pencit teh Kang. Tulus sia diguledek wae. Cocok lah. Kahina bae. Rasakeun sia Mang Dawala. Sok. Anyar ka jurus teh. Wai. Wah, Anjir hebat. wah. Ditunggu malik deungel ka aing. Sidik teu keuna we nya. Merukan keuna berarti teh. Wai. Aduh. Hebat dulu. Leungeun teh jang. Wai. Rasa. Sidik teu beun mah. Lain anak nanaonan. Khawatir kieu. Alah. Jalan maka sentet. Wih. Anjir hebat euy. Hebat bener euy. Woi batu. Alah. Karasa beureun seueur. Kumaha kerasana? Alah, Mang Dawala. Bosek sia. Alah, ampun, Mang Dawala. Ampun. Aiten batin. Tulungan, ampun. Modar sia teh. Hai. Alah. Panuju. Bosek sia. Ampun aing ampun. Ampun aing ampun ulah ditonggeng-tonggeng dia sia. Cara biasa aing ditonggeng-tonggeng dia. Minta nu biasa, ha? Ala sunah. Anu standar we nu standar. Standar.
sia jagoan ngarampu geus ya. Wah, Coba. Woi. Ya. Woi. Wah, aduh. Anjir. Moal teu seueur. Hei, Nyilak kieu kada dua ji bocah dah. moal nyiram. Moal nyiram begitu. Aduh, ditajong boceng menikah nyeri kieu. Moal teu jaringit atuh. Nah muntah-muntah. Alah, Siram teman. lebareum. Siram. Ampun. Kawin. Muntah anjing. Naon? Menang meuli 5.000 keluar deui. Atuh dah kana barang dahar. Kana barang Lebar dahar. aing dihakai deui we. Geleuk. Hah? Geleuk bari nage. Naon hayang maneh? Cak. Ceting. Hakan ku maneh cak. Dari Meni segala hayang maneh mah. Kaing teh. Nah ulah aing bahagia. tadi nah hayang urut enceh. Ayah. Ulah anjir. Aduh. Wah, Bang. Ulah ditenggelan Bang abdi. Aduh, Bang. Watir akang. Ayah, Bang, ampun. Watir. Anjir, buat dia deh. Geus akang karunya. Aing make batu sia. Atuh ulah kepageun. Nah make tatanggahan. Nah, hujan euy. Da tadi hujan di Paharano. Hujan. Anjir, utah. Kurang ajar sia. Babu kerja begitu. Utahan ka aing jeung utahan ada Bang, ampun Bang. Sia. Aduh, sia baseuh kieu aing. Amin. Kulimis. Buat teu bau. Kurang ajar. Alah, Bang, ceuk abdi oge ulah dilawan abdi mah Bang. Aduh. Alah, keur nyiram abdi teh. Nah, pacaran. Aduh, asa jadi beung sosongeun aing nuaran. Geus kekerebekan tita tadi aing bejeung. Wah, aing mah lamun kurang dahareun laparna luar biasa. Wah, tang. Saha tuh jelema jagung gede itu? Wah, aya milik deui. Sumohon. Tadi kahayang teh si Jerapa anu jadi panungtungan ame aing bebas kadaharan jalma-jalma di kampung Ali Cakra. Nyadet teh. Kabeneran teh aya jelema yapli. Sampura sampai yap. Iya, saha ngaran teh Jalu aing Bilawa. Sia anu ngaran Kalabaka. Bener. Keke doan. Aduh, desangka siki Adi mere hakaneun anu gede. Saha ngaran teh Jalu aing Bilawa. Wah, Loh, bilang halus garanya euy. jasa imbang jeung dedeg. Bener maneh tina di kampung Ali Cakra. Bener. Nyaho datang ka didek naon? Dek dihakan. Kusaha? Ku Kalabaka. Apa Kalabaka saha? Sia. Galak lauke euy. Aya jelema galak. Bilawa. Aing. Sia apa aing teh Kalabaka? Aing apa? Sia teh dek dihakan ku aing. Lamun sia aya ngakan aing sok sia semplakeun tak kenca banget tuh.
pegatkeun ku lamar ambakan sarami keluar nyawa tidak ada kurang jago jeung aing walah waniat bener maneh ngomong gini bilawa coba sia kurang ajar modar ku aing modar sia modar saya ampun kuat kurang ajar ya sigero naon eta ngampul atuh Kang kali nyampul dosen Aisyah naonan atuh sileukeung jol jebet tuh kana aing ya atuh cuman teh can udang sia bino bangsa jeung aing modar sia wah eta udang sia ampun bilawa teh nyoyeuna tak jodoh sedening kuku pacanaka modal sebe ampun wah agologor binatang sia desapira buyuk agologor beung namun good doh naon Cok, wakarasaeun akang di tengah cok akan aing geus pae cok aing liwat cok sok aing udang si teh coba nih aing sok aing bubur kitu kan kan nyawa aing teh RW gitu siapa aing geus bae wani siapa aing geus pae wani neungeun kan dipaean heula tuh dipaean mah kabeh teueul soh sia teh pahlawan keberangan buyuk ayo sia kan si babu kunti kumaha atos parantos di ka kampung Ali cakrakeun ku abdi wah tos aman Ariung di ditu kan. ayo ini ya akang alhamdulillah deuleu bebas tina ancaman kalabaka kampung Ali Cakra sumuhun bebas wah eta bulan Pandita Ijrapa maulah nepi ka kepro luar biasa bungahna tangtos sok sanajan sakumaha endahna basa mah bisa ngagambarkeun kana kabungahna Ijrapa sumuhun malahan janji ka Pandawa kumaha di mana mangsana Baratayuda bakal jadi tawur bade bakti diri Ka sareng putrana Irawan jang bulan umur kete Pandawa teh satos ieu teh bade ka Cempelerja beli ninggal saya marah namun dilalakonkeun moal teu nepi ka jam sarapan meureun kewe disambung ieu dalakonna ge kalabaka peja sumuh ya bulan hapunten dina sadaya sami-sami balapatan sami-sami bobo sapanon carang sabakan ti akal sapada kanca salamet anu nongton salamet anu ditonton sekali selamat tetap selamat gila lakon kalabaka peja orang pungkas kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang si gotaka